Woi, turun. Tong naik tiang listrik di Cilabu. Alim dok Alim mau turun abdi mah ngenahan di dia mah. Ayo turun. Muntah turun, sok disuntik gerak. Ayo turun. Mau apa? Kok mau balik disuntik mah Alim? Da abdi mah tegelo, Pak. Sumpah tegelo abdi mah waras. Ya sok atuh turun. Tah, amun Alim turun, kapaksa ku saya ieu tiang listrik rek diragaji, dipotongna make silet. Ayo turun. Nya atuh Pak, abdi turunnya, tapi tong disuntik nyapanya. Dari Telkomsel. Bade angkat ke mana, Kang? Kang, sumuhun. Nah, akang terang abdi bade ka Jakarta ningan. Oh, Akang sami dehnya bade ka Surabaya. Muhun, Kang. Da abdi mah anak kadua ti nu 5 bersaudara. Oh gitu, gening damel teh di perusahaan merpati. Saya atuh gitu mah nya. Muhun atuh kan tenan. Da saur pun bapak oge abdi mah sok ngalah buah batur. Jadi sok dicarekan ku tetangga gitu. Oh gitu, upami telepat mah kamari Persib mah kengeng 2-0 eta teh. Panas 3-1. Kela Kang, nah aku naon eta jelema gigireun urang bet seseriannya. Siga nu budeg geus pugu urang mah keur ngarobrolnya. Karunya nya maneh teu bisa ngadengikeun urang ngobrol, padahal urang makan pugu keur ngobrol. Mangga we Kang ti payun Kang. Dari Telkomsel. Yo, saya orang Amerika rek ngadu jajaten jeung orang Jepang jeung maneh orang Indonesia nya. Sok atuh buktikeun. Tah tinggal ieu nya, ieu duit koin ku urang rek dialungkeun, terus ku urang rek ditembak ti luhur keneh nya, tingalikeun ieu nya. Tuh, tingali koina bolong kan di tengah-tengah. Jagoannya urang mah nya. Gampang atuh ari kitu mah. Ye, kuring orang Jepang tingalikeun. Kuring mah rek make samurai. Ya. Tuh, tingali. Wah, bener eta tangkalan sakitu gedena ngan saukur 3 kali sabetan. Bisa runtuh jagoan maneh orang Jepang euy. Cik, maneh orang Indonesia. Gampang ada tingalinya. Nah, tuh aya laleur heuh. Nya, Tingali ya. nya, terus rek dikumahakeun eta laleur? Tingalikeun we. Kuringan saukur boga bedog si cepot. Tingali ya. Gening, lalurna hirup keneh. Tuh bisaeun orang Indonesia mah. Parisa heula atuh pake mikroskop. Yuk. Cik, orang tingali. Wah, bener euy. Jago kumaha? Nya tingali ngan saukur 2 sebetan eta laleur geus disunatan ku urang Indonesia. Dari Telkomsel. Emen. Naon euy? Naon bedana satu jeung Siti? Bedana nya eta lah pasti geus apa jawabanana. Buru tuh jawab. Tah, sebenarnya namanya jawabanna teh loba. Ari Siti mah bisa nyieun soto, ari soto mah bisa nyieun Siti. Nu kadua naon? Tah, ari nu kadua mah ari soto mah mihna bodas. Ari Siti mah mihna hideung. Dari Telkomsel. Aduh, aya nu katabrak euy. Wah, bahan berita bagus ya. Kumaha carana abus ka eta karumunan eta jelema teh. Kela. Kuring kan wartawan, kudu bisa boga akal. Kumaha nya? Gampang atuh. Ngakukeun we bapana pasti nyaringkir tah jelema nu keur ngumpul teh. Oh, heueuh nya euy. Bisaan maneh cik urang cobaan. Aduh punten Bapak Ibu punten. Abdi bapana nu katabrak ieu punten. Tuh kan benernya nyaringkir teh jelema. Beneran euy, maneh bisaan akalna euy. Pak, Mohon Kang. bapak teh laras bapana ieu nu katabrak. Leres Pak. Nah kumaha gitu siga nu reuwas. Uguh we Pak da abdi mah reuwas dan nu katabrak teh anak monyet. Ari anjeun bapana mah syukur we aya nu ngurus jenazah monyet teh Pak. Mangga Pak. Dari Telkomsel. Emen kadieu emen. Aya naon atuh maneh teh? Dia gerak. Udin boga tatarucingan da? Sok lah orang bisa ngajawab. Emping naon nu sok dipake ujian? Buru. Emping naonnya euy? Taluk lieur Taluk? Taluk lah. Bodoh. Emping sieun babe. Sok eneh di deui. Daun naon anu lucu sok aya dinu TV.
daun nata negara. Alah, terame ya. Dauno Kasino Indro. Belegu kah? Dari Telkomsel. Udin, naon emen? Cik, orang rek nanya, sato naon anu pang sehat-sehat na? Apa tuh? Eta, 1 4 sehat 5 sempurna? Salah tuh. Oh iya tuh, sato, aku sayang ibu. Eta mah satu-satu atuh. Maksa pisan. Sato naon atunya? Taluk kah? Taluk. Belalang kupu-kupu. Nah, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Dari Telkomsel. Jang, lamun make calon nu ngepas cek manehnya ieu mah nya orat teu mun awewe. Nya orat atuh sabab katingali citakan sukuna. Tah nu kitu teh sok ngundang. Nya bener lah. Tah ayeuna nu ngepas terus citak bentuk tubuhna tapi teu orat naonnya? Naon sok? Naonnya euy? Da kabeh ge orat Aya nu teu orat sok jawab heula. Naon atuh lah? Heeh sok anu ngepas tapi teu orat naon? Lieur Taluk? Teuing teh nyaho. Taluk? Heeh. Kaos kaki. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggihkan. Sahaja dengan teh. Waska. Dupi alamat di mana? Di Wastu Kencana. Tah, pada melan naon? Wasrey. Penyawat? Wasir. Mau was-was gitu lah lanang di dia. Wasalam we lah. Dari Telkomsel. Udin, Naon, Mang? eta ulah ulin di sisi jalan, Din. Bisa mobil, ayo kasabet di. Henteu, Mang. Udin mah ulin lagi di tengah jalan dah. Dari Telkomsel. Barudak, Mohon, Pak. bari ngadaguan hujan. Ayeuna kaharep saurang-saurang bari nyanyikeun nya. Mohon. Sok, Udin heula kaharep. Din kaharep Din. Nyanyi. Abi, Nya. bangun tidurku terus mancing. Tidak lupa membawa cacing. Hop, Jung, Udin, mana balik teh heula? Dari Telkomsel. Sige, naik angkot. Ayo, Mang. Kabawa batu. Yo. Mang, kiri, tadi dia. Hop. Ayo ongkosna, Mang. Angsulan. Di mana, Jang? Di rerencangan Abi. Dari Telkomsel. Tuh, nangikeun Bapak Wing mah jagoan sih ya. Bapak Wing mah polisi kan kamari oge nanggep teroris. Nya jagoan kena Bapak Wing atuh kan tentara, kamari oge ngahukum mati teroris. Nya jagoan Bapak Abi atuh. Da Bapak Abi mah teroris. Da ayeuna ge can katewaknya jagoan bapaknya. Dari Telkomsel. Emen, naon ai? Dia gerak. Makanan apa yang bolong tengahnya? Donat. Benar. Sekarang anak apa yang bolong tengahnya? Anak hayam lain. Lain. Anak mana meren? Si Emen mah terbalik kah? Anu bener mah anak donat. Dari Telkomsel. Nyaan nekatnya supir kebun binatang mah. Nah terus kunaon gitu? Eta we caritana rek minakeun maung di satengahan jalan kakarang surat-surat mobilna katinggalin. Nah terus kumaha? Rek balik deui kagok. Rek diteruskeun kuriak dicegat polisi. Mangkaning kerusum operasi cenah di jalan teh. Tapi da teu beakeun akal eta supir. Maung anu di kandangna teh dipangku. Sina diuk dihareup gigireun supir. Deu, nekatnya eta supir. Nya atuh pasti nekat eta supir mah. Nyepir aku we polisi wanian nilang ari nanya maung mah. Mikir 2 kali meureun. Salamet teh nya. Nya ari salamet we maung nama. Dari Telkomsel. Salpatu. Ayo tukang sal sepatu. Salpatu. Udin rek dibenerkeun sepatu Salpatu. Mang. Heup lah, Mang, heup. Aya naon? Iya, Mang. Pangahakankeun sepatu, Mang. Lebok we ku sia. Alim liat. Dari Telkomsel. Mang atuh. Repeh moal sia. Repeh.
teh lamun teu repeh ya kumang diolan samel geura bibirna. Make sangu atuh mang aja ngeta gepuk. Dari Telkomsel. Wah, Udin kamari dicarekan ku guru IPS garawa. Nah maka jeung dicarekan sagala Din. Nya Udin teh hilap deui di mana tempat piramida teh. Tah nu matak atuh ari neuneuh teh kudu apal tempatna. Nariwa apa gitu piramida? Teu. Dari Telkomsel. Aduh hampurat mang teka rem. Ah, teu naon Jang, ngan ieu kumaha urusanana ye. Beuyeum mang nu sabelah teu bisa kajual. Da hancur ye kabeh. Sawios mang, abi tanggung jawab. Sabaraha nu kudu digantianana mang. Biasana mah satanggungan teh janten 50.000 mun dijual mah. Nuhun atuh. Daya sabelahnya anu rusakna ku abi dibayar 25.000 panginten. Mohon lah, teu naon, ngan teu aya pemulangan duitna ya teh. Kumaha tuh? Kieu atuh mang, meh pasnya ayeuna mah peuyeum nu sabelahna halangkeun di tengah jalan. Urang tabrak deui ku abi, ngarah pas 50.000. Dari Telkomsel. Din, hebatnya orang Amerika mah geus bisa kabulan. Nyanya atuh masih hebatan keneh, tati saleh atuh. Tati saleh. Nah kumaha kitu? Nya ari urang Amerika mah kakara bisa nincak bulan. Tah ari tate saleh mah geus bisa ngabubui bulan. Dari Telkomsel. Upami saderek bade ngalamaung, tah ieu cara anu paling gampang teu kedah ditembak, cekap nyenak asem wae. Upami pendak sareng maung, palabah nuju nyengir bade ngegeo, enggak wae. Waos nagosok ku asem, oge ngelel, tos ngelel, kantun ditarik bae letahna. Insyaallah eta maung bakal ele. Pami bade ngala gajah mah rada sesah, kedah aya cai sabaskom, teras arak 2 botol, sarang sumpit paragi nuang mie sapasang. Carana upami paratos kepenak rombongan gajah, kantun leut wae eta arak dugi KCF. Upami tos karaos mabok, kantun nyapitan wae eta gajah ku sumpit. Teras lebetkeun wae kana baskom anu aya caian eta. Dari Telkomsel. Cik, Din, naon sababna ari dina upacara pembukaan atau peresmian para gegeden teh sok nakol heula goong 3 kali. Apa Udin? Nah naon? Sabab lamun teu ditakol moal disada. Dari Telkomsel. Sahabat drama, saatnya canggihkan. Oper ka dia oper. Aing mah umpan satik atuh buru-buru. Aing Hop. Dasar nu gelo. saha eta? Tong main bola di jero kapal atuh ribut ya teh. Keluar. Aing mah Yuk keluar buru. Kamarana batur maneh. kalaluar, Pak. Nah kunaon? Pan seur bapak teu kenging main bola di jero kapal, janten main bala di luar, Pak. Nah maneh teh milu keluar? Nya kan abdi mah pemain cadangan, Pak. Dari Telkomsel. Cik, pang malikeun kata magrib. Birgam. Salah. Subuh atuh. Komo. Gamir. Nah gamir. Sok we balikeun. Mah, dibalikeun Gam. gamnya. Heeh. Aya narib, balikeun Bir. jadi Gambir. nya. Dari Telkomsel. Udin. Mohon Pak. Ayeuna Bapak rek nanya, di mana konferensi AA Asia Afrika dilaksanakan? Di Bandung Saha wae pesertana anu hadir? aya Agim, aya Boxer, aya Atarmana, malihan taruangna oge dia alaksana. Dari Telkomsel. Carita keluarga cacing. Pak, tadi uing keur ulin di sisi balongnya aya jelema ngusep. Ih, Nah, gitu make jeung ieu kunaon gitu? ih sirahna buluan, bibirna buluan, luhureun panona buluan. Meungeus gandeng ah, terdahar ngomongkeun jelema, geuleuh. Dari Telkomsel. Kira-kira iya naon aya naon ieu teh? Aya naon? Oh, lain aya naon. Iya budak ieu ngalaglag duit 100 perak. Kumaha nyokot nanya, Pak. Aduh. Ae nah karohan teuing atuh meuni lebar kana duit 100 perak. Ya ku ae nih gantian 10.000. Dari Telkomsel.
aya naon Pak itu Pak? Eta kareta nubruk munding. Nah muningna gitu Pak anu ngalangan dina rel. Ah henteu, kareta api naweng udag-udag eta munding dugi ke sawah. Dari Telkomsel. Punten Pak, ari kareta nu ti Bandung ka Sukabumi teh jam sabaraha ada dongkapna? Jam 5 sore Jang. Oh, ari nu ti Sukabumi? Tah eta mah jam 10 lewat 10. Oh, ari anu ti dieu ka Bandung? Eta mah kareta hideung. Atuh eta mah subuh jam 5 da kareta eta mah ngan sakali miangna. Ari kitu ujang rek ka mana? Ah henteu, eta we kuring rek meuntas, kira-kirana kaburu moal nya. Dari Telkomsel. Mang hitutnya. Henteu mang mah teh hitut. Kumaha kitu? Ah, si Bibi meren. Ente Din, bibi gen teh hitut. Daudin oge teu hitut. Jurig meren nu hitut nanya. Naon da inggih henteu teu hitut sok nyalakeun ka jurig ari naon teh. Dari Telkomsel. Yeuh dap, ari hidup teh kudu ngelmu pare. Gerak pare mah beuki eusi teh beuki tungkul. Oh, sapertos akinya. Nya seperti aki. Nuhonnya sapertos aki. Beki sepuh teh, beki bongkok kinya. Dari Telkomsel. Eta geuning mancing dina panci. Geus meunang kitu laukna. Manya ngusap dina panci menang lauk. Ari nu gelo teh saha? Abdi atau dokter? Dasar dokter gelo. Heueuh, kitu aing teh dokter gelo. Dari Telkomsel. Mang, ari kasarna pangambung abdi naon, Mang? Cucu ngiksia. Oh, eta tuh Mang, ta dina cucung ngiksi aya mehong. Dari Telkomsel. Cikan Sujang, pan maneh teh geus dira resep kana manuk ya. Kumaha ngabedakeunana manuk jalu jeung manuk bikang? Ah, gampang atuh eta mah bah. Tinggal neangan we cacing jalu jeung cacing bikang. Terus dikumahakeun tah? Nya lamun geus aya cacing jalu jeung cacing bikang mah tinggal teuneun we. Engke oge dipacok ku manukna. Lamun manuk bikang pasti macok cacing anu jaluna. Lamun manuk anu jalu pasti macok cacing anu bikang. Tapi lamun ngabedakeun cacing jalu jeung cacing bikang kumaha carana? Tah eta mah lain urusan uing. Mangga we tanyakeun kanu resep ngurus cacing. Dari Telkomsel. Aya bule tuh diharap ya. Sigana lumayan weh. Maaf mister, badai ngangge becana dan What? oh kuat. Kamari ge salirana langkung ti mister abdi kuat. Dari Telkomsel. Din, Naon maneh teh lain bogo kasih neneng? nyapu gua atuh. Naon gitu? Tong daek lah kasih neneng malah. Nah, tong naik kumaha? Ah pokona mah tong daek lah, geus tong daek lah. Ih, nah gitu. Dewek bogo. Dari Telkomsel. Sahabat drama, saatnya canggihkan. Oper ka dia oper. Aing mah umpan satik atuh buru-buru. Aing Hop. Dasar nu gelo. saha eta? Tong main bola di jero kapal atuh ribut ya teh. Keluar. Aing mah Yuk keluar buru. Kamarana batur maneh. kalaluar, Pak. Nah kunaon? Pan seur bapak teu kenging main bola di jero kapal. Janten main bola di luar, Pak. Nah maneh teh milu keluar? Nya kan abdi mah pemain cadangan, Pak. Dari Telkomsel. Cik, pang malikeun kata magrib. Birgam. Salah. Subuh atuh. Komo. Gamir. Nah gamir. Sok we balikeun. Mah, dibalikeun gamnya. Heeh. Ayeuna rib balikeun Bir. jadi Gambir. nya. Dari Telkomsel. Udin. Mohon, Pak. Ayeuna bapak rek nanya, di mana konferensi AA Asia Afrika dilaksanakan? Di Bandung. Sahawai pesertana anu hadir? Aya Agim, aya Boxer, aya Atarmana, malihan taruangna oge dia alaksana. Dari Telkomsel. Carita keluarga cacing. Pak, tadi uing keur ulin di sisi balongnya aya jelema ngusep. Ih,
Nah, hari gitu make jeung ieu kunaon gitu? Ih, sirahna buluan, bibirna buluan, luhureun panona buluan. Beungeus gandeng ah, terdahar ngomongkeun jelema geuleuh. Dari Telkomsel. Kira-kira iya naon aya naon ieu teh? Aya naon? Oh, lain aya naon. Iya budak ieu ngalaglag duit 100 perak. Kumaha nyokot nanya, Pak. Aduh. Aeh, nah karohan teuing atuh meuni lebar karena duit 100 perak. Ya ku aeh nih gantian 10.000. Dari Telkomsel. Aya naon Pak itu Pak? Eta kareta nubruk munding. Nah muningna gitu Pak anu ngalangan dina rel. Ah henteu, kareta api naweng udag-udag eta munding dugi ke sawah. Dari Telkomsel. Punten Pak, ari kareta nu ti Bandung ka Sukabumi teh jam sabaraha ada dongkapna? Jam 5 sore Jang. Oh, ari nu ti Sukabumi? Tah eta mah jam 10 lewat 10. Oh, ari anu ti dieu ka Bandung? Eta mah kareta hideung. Atuh eta mah subuh jam 5 da kareta eta mah ngan sakali miangna. Ari kitu ujang rek ka mana? Ah henteu, eta we kuring rek meuntas, kira-kirana kaburu moal nya. Dari Telkomsel. Mang hitutnya. Henteu mang mah teu hitut. Kumaha kitu? Ah, si Bibi meren. Henteu Din, Bibi ge henteu hitut. Da Udin oge teu hitut. Jurig meren nu hitut nanya. Naon da inggih henteu teu hitut. Sok nyalakeun ka jurig ari naon teh. Dari Telkomsel. Yeuh dak, ari hidup teh kudu ngelmu pare. Gerak pare mah beuki eusi teh beuki tungkul. Oh, sapertos akinya. Nya seperti aki. Nuhonnya sapertos aki. Beki sepuh teh, beki bongkok kinya. Dari Telkomsel. Eta geuning mancing dina panci. Geus meunang kitu laukna. Manyang ngusep dina panci menang lauk. Ari nu gelo teh saha? Abdi atau dokter? Dasar dokter gelo. Heueuh, kitu aing teh dokter gelo. Dari Telkomsel. Mang, ari kasarna pangambung abdi naon, Mang? Cucu ngiksia. Oh, eta tuh Mang, ta dina cucu ngiksi aya mehong. Dari Telkomsel. Cikan Sujang, pan maneh teh geus dira resep kana manuk ya. Kumaha ngabedakeunana manuk jalu jeung manuk bikang? Ah, gampang atuh eta mah bah. Tinggal neangan we cacing jalu jeung cacing bikang. Terus dikumahakeun tah? Nya lamun geus aya cacing jalu jeung cacing bikang mah tinggal teuneun we. Engke oge dipacok ku manukna. Lamun manuk bikang pasti macok cacing anu jaluna. Lamun manuk anu jalu pasti macok cacing anu bikang. Tapi lamun ngabedakeun cacing jalu jeung cacing bikang kumaha carana? Tah eta mah lain urusan uing. Mangga we tanyakeun kanu resep ngurus cacing. Dari Telkomsel. Aya bule tuh diharap ya. Sigana lumayan weh. Oh, maaf mister, badai ngangge becana dan What? oh kuat. Kamari ge salirana langkung ti mister abdi kuat. Dari Telkomsel. Din, Naon maneh teh lain bogo kasih neneng? nyapu gua atuh. Naon gitu? Tong daek lah kasih neneng malah. Nah, tong naik kumaha? Ah pokona mah tong daek lah, geus tong daek lah. Ih, nah gitu. Dewek bogo. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Cangegan. Cangegan Hesedahan. Lepat Kang, carita ngeunah dan segar. Ya, Cangegan. Cerita munah dan segar. Tah, gitu Kang. Ya, Hilap Kang, ada yang lupa apalagi? dari Telkomsel. Ya, Udin. Naon? Urang karek lelejo film Cina, Udin. Naon gitu? Urang boga bahasa Cina anyar ayeuna mah. Naon tah? Mun leupeut si daging bahasa Cina na naon cing? Naonnya? Tahu katuh? Bacang. Iya bener. Bak ayeuna urangeun ah. Oh, mana ge bisa, Din? Bisa. Naon? Bagian anu paling teuas dina kalapa naon? Pan pugu urang teh karek ti Cina. Naon? Ya, batok atuh. Sani sih tah lamun anu teu ngagaduhan buuk siga bapa maneh Din. Tong kitu ka bapa urang teh atuh. Heuh,
sacinana naon? Mana mah botak atuh. Mana bisa ini? Sok ieu sakali deui ya. Moal urang heula. Ya sok. Lamun maneh bahan sacinana naon, Din? Anjeun. Lain. Naon atuh? Bolohho. Iki mah dari Telkomsel. Hei sob, lagi pada ngumpul nih. Bentar ya. Halo Pak Lurah. Ali, Ya. tolong catat pidato saya buat besok. Oh iya Pak. Iya Pak. Siap, Li? Saudara-saudara sekalian, buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupa sikat gigi, cuci kaki sebelum tidur. Oke Pak. Penting gak penting, ngomong aja terus. Pakai kartu AS cuma 1.000 bisa nelfon lama. Pagi siang malam tetap murah. Tekan tanda pagar angka 1 diikuti nomor tujuan. Contohnya pagar 10852 sekian. Ada lagi Pak? Bayar iuran sampah tepat waktu. Niscaya kita akan jadi warga negara yang baik. Demikian dan terima kasih. Iya Pak. Beres. Akhirnya. Li, Iya Pak. yang tadi nggak jadi, Li. Ganti lagi. Sahabat drama, saatnya Cangegan. Cangegan Hesedahar. Lepat Kang, carita ngeunah dan segar. Ya, Cangegan. Cerita munah dan segar. Nah, itu Kang. Ya, Hilap Kang, ada yang lupa apalagi? dari Telkomsel. Ya. Saatnya Cangegan. Mugia masihan abdi nasehat pikeun abdi milari jodoh Ye, Jang Somad, hidup kedang ngalaksanakeun 3 eng. Naon wae eta teh? Tilu eng teh Eng nuka hiji, anjeun kedah ngusahakeun diri milari pipa majikaneun. Terus eng nuka 2 nyaeta ngadoa. Tah, kapaksa ye. Hidup kedah ngalaksanakeun eng nuka 3. Naon nu katilu teh Eng anu katilu teh hidup kedah ngaca. Eta meureun ngalantarkeun anjeun ditolak wae ku awewe teh. Obrolan tilu salaki bodoh. Kuring mah lieur euy ka pamajikan. Manya manehna meuli DVD player nu mahal padahal di mana teh teu boga TV acan euy. Komo pemajikan orang mah mangkukna nya manehna meuli tabung gas padahal di imah mah make kompor minyak teu make kompor gas. Bodoh keneh pamajikan kuring atuh. Masa kamari rek tugas keluar kota, manehna ngasupkeun kondom kana kantongna aya kana 10 nama. Rek teu lieur kumaha atuh panan mainna teh awewe nya. Coba rek dipasang di mana gitu? Neng Dea, ya Pak. wilujeng ulang tahunnya Neng. Nuhun Bapak. Dea teh anu teh sabaraha taun Neng? 12 tahun Pak. Nah, geuning tos 13 tahun deui. Apanan tahun kamari abdi genep tahun. Ayeuna 7 tahun. Janten 13 tahun Pak. Kumaha reaksi Bapak pumi putra Bapak nuju Bangor? Ya, ku abdi mah sok langsung we dikepret. Amuing atuh lepat Bapak. Saya mah Bapak teh mamagahan anjeunna sanes dikepret. Justru itu masalahna. Setiap abdi mamagahan anjeunna, justru abdi nu sok dikepret ku manehna. Mama, ieu kereta si Ade nangis wae Mama dah. Aing mah. Kumaha eta meni rewel pisan budak teh. Tong diheureyan wae atuh. Ieu duit 1000 ieu, jang jajan. Ieu. Mama tuh udah nangis wae si Adena. Dijewer gerak. Di mana si Adena? Kadeukeun. Tuh Mama di jero sumur. Mana euy? Loyak ieu geus bareng jeung monyet. Saha nu bareng jeung monyet, kuring mah bareng jeung anak eme. Tingali atuh. Saha deui nu nanya ka maneh? Da kuring mah nanya sote ka anak eme. Dasar anak-anak zaman sekarang mah manja. Manja gimana kek? Masa
sekolah cuma 1 kilometer, minta dibeliin motor. Emang kenapa tuh kek? Kakek dulu sekolah tuh jaraknya 10 kilometer dari rumah, dan itu teh berjalan kaki untuk mencapainya. Nah, lihat sekarang hasilnya, lihat. Hasilnya apa kek? Lumpuh. Kunaon ibu teh menicari kitu? Acopetan? Ente, ibu mah nggak nyeri hati we, takut penumpang nu diharap. Cenah budak ibu teh meni orang ngih kitu, panon bolotot, pipi tembam, jeung kulitna meni hidang kitu. Benar-benar pisan ngahina eta mah. Lurus tunyu ada gitu mah. Lawan we bu. Tuman. Juk ibu ka payun we. Carekan tah jelema teh. Kan we anak monyet mah bu. Ku abdi orang jagi di dia. Daniel. Naon atuh Jack? Tatarucingan saeutik. Sok. Naon bedana? Apel jeung upil? Ari apel mah amisnya, ari upil mah asin. Salah. Ari apel mah beureum, ari upil mah geuleuh. Lain. Ari upil mah tah dinu irung didinya. Aya apel mah tuh di ditu dinu kulkas. Lain. Naon atuh taluk ah? Tadi udah reweskeun saeutik. Naon? Ari apel mah dina luhur meja, ari upil mah di hanapeun meja. Kunaon mana teh kamari teh asup sakola jang? Besok pun Adi ke rumah sakit, Pak. Nah kunaon gitu? Seorang mah kaberian ku artos kencring, Pak. Ari maneh Din? Kunaon kamari teh sakola deh? Sami, Pak. Abi oge besok kamari. Besuk saha deh? Besok itu pun Bapak. Kan KLP nyapanya margi kaberian artos kantor saurna. Udin, bahasa Inggris na kekeset naon Din? Welcome, Bu. Welcome. Apal ti saha eta welcome hartina kekeset Udin? Apa dina kekesetna gesok ditulisan Ibu welcome gitu. Meni jelas badag Ibu. Jadi mun kitu cek si laing mah pom bensin oge bahasa Inggris na teh no smokingnya. Laras, Bu. Kaharep maneh Udin. Bahasa Sundana polisi tidur naon? Ya polisi nu sarewe atuh. Lain. Nya kuburan orai atuh. Ari bahasa Indonesia na pamajikan kuring rek ngajuru di bidang naon? Istri saya mau menyudut di bidan. Ari bahasa Indonesia na gorengan? Jelekan. Nah, ari bahasa Sundana wortel mengandung vitamin A. Wortel reuneuh ku vitamin A. Pak, kadia, Pak. Naon jang? Ya, Udin maca. BBM teh sato naon, Pak? Nah cek saha BBM 1? Iya buktina bisa naik, kenapa? Selamat siang bapak-bapak. Ya. Perkenalkan saya reporter dari Rama FM. Ingin menanyakan sesuatu kepada kedua bapak-bapak ini. Yang pertama, ka bapak anu ieu kunaon anjeun beut putus hubungan jeung kaboga anjeun? Sabab kuring jeung manehna mah beda suku. Enak kanu bapak ieu. Ari anjeun kunaon beut putus? Kuring mah putus sote beda-beda agama. Tah ayeuna ari anjeun kunaon beut putus? Ari kuring mah nu jelas beda-beda kelamin. Bakso tahu? Mang, sekedap, Mang. Somai? Mang, sekedap. Macep, beda meser naon? Mang, Ari, iya naon, Mang? Iya, bakso. Tah, nu ieu siomay. Boleh bade nu mana? Ari baso di kumaha da mana, Mang? Nya ieu bakso bisa dikuah tiasa, bade dicolok mangga. Oh, Bade dicolok, bade dikuah. Ari eta siomay tiasa dicolok, Mang. Tiasa. Bade dicolok, bade dikuah. Ari eta tahuna aya, Mang. Iya ieu tahu aya, ieu tahu 300, bade nu mana? Ari eta tahuna meserna di mana, Mang? Nya ieu tahu. Bade nu mana? Acep teh bade nu mana? Nya abi narosola ka, Mang. Ai tahuna meserna di mana, Mang? Di Cibuntu atau napi tahu Sumedang, Mang? Cibuntu.
Sok rek nu mana? Oh, ari samana tos lami tacan mang. Iya mah meunikieu hidung. Gusti, nu agung ieu. Deung geus aya nacep kumaha? Rek meser moal sabaraeun? Ai baso ageng aya mang. Aya, sok berek sabaraha hiji ge sok sabaraha. Ai baso alitna aya mang. Aya, sok bade sabarahaeun. Nah, da abi mah teresep sambal mang. Nya antos atuh sok eta ya naon wae mang. Nya geus dieu nya, ieu baso, ieu siomay, ieu tahuna. Bade sabarahaeun? Ah, henteu mang abi mah naros nuhun mang. Pak punten, eta TV sabaraha inch? Berwarnanya? Ngangge remote tuh? Sabaraha pangaos eta TV? Jadi ical bu. Nah kumaha tuh hari tadi icel mah tong dipajangkeun di hareupeun toko. Atas lah ku ibu dipeser. Wios rada langkung oge pangaosna. Ibu bogoh ka TV eta. Ibu, sekali deui eta barang teu diical. Upami bade meser TV mah di toko sabelah. Balina ge eta mah lain TV, tapi open, apalagi kue. Pak, kumahanya abdi teh akhir-akhir ieu teh jantan sok bogoh ka hayam. Anjeun resepna ka hayam jalu atau bikang? Ari bapak, kieu oge abdi mah normal keneh Pak. Abdi mah sanes homo. Mainnya resep ka hayam jalu, abdi mah Pak normal. Resep ka hayam bikang atuh. Memang ari resep ka hayam normal gitu. Halo, siapa ini? Halo, dengan Pak Dokter ini. Maaf dok, ganggu istirahat dokter. Ya, nggak apa-apa. Ada apa ini? Saya lagi di rumah sakit jiwa pak. Itu apa pak? Ini, aduh tolongin saya pak. Ada teman saya yang nyobohlam dok. Aduh kumaha tuh dok. Aduh, tolongan dok. Kumaha atunya? Bejaan atau awas bisi kasetrum? Iya dok. Da kumaha atuh hese mere bejana. Make jeung hese mere bejana. Apaan abdi mah bohlam. Mangga jang, bade meser buah naon jang? Sirsak, samangka, melon, gedang, kado, sadayana aya sok. Mang, ari buah si malakama aya teh mang. Oh, aya pisan atuh sok lah. Oh, katu mana ari aya man? Bener ya? Mana? Kuring melilah sakarung mah. Nah, nu kumaha sih mang? Ari buah si malakama teh? Ya, jang, buah si malakama teh upami ujang meuli ku aing sia dikebuk ku kiloan. Lamun teu meuli ku aing sia bakal dihabek ku rancatan. Hayo, rek milih nu mana sia? Ulang liar peuting ari budak leutik mah pamali bisi dibawa ku jurig. Aseur budak leutik liar peuting ngantuk, geuning teu dibawa-bawa ku jurig. Napiraku anak saha eta teh? Apaan budak leutikna ge anak jurig? Nih, kade, zaman ayeuna mah lalaki teh loba nu palsu. Ngaku bujang keneh padahal geus adat sok ulin jeung awewe. Kade bisi salaki kitu, ilikan heula samemeh diwajiban ku salaki teh. Kumaha nyi? Kira-kira salaki nyai teh masih keneh bujang? Aya tanda-tanda anu kira-kira aneh teu dina bobogaan salaki nyai? Ah, abdi mah yakin mak. Salaki abdi teh masih kena gres. Nah gitu, memang aya tanda-tandana. Nya mak, pas ku abdi diilikan bobogan salaki teh geuning dibungkusan keneh. Kalaunan atuh Kang, Sinti gubrak. Moal atuh Nyi, coba geura nangkep sing pageuh. Pan ieu ge tos pageuh Kang. Heug, ayeuna bade lalauna. Tapi walar patarasan akang. Naon teh ya Kang? Nah leres nyai teh cinta ka akang. Saksina bumi sareng langit, abdi teh cinta pisan ka Akang. Naon buktosna? Cobi geura buka heula helmna, terus ngagik heula ka pangker sakedap. Naon buktosna? Iya Kang. Si Akang kalakah maot, abdi teh bade ngabuktoskeun cinta. Kang, kunaon akang bet diuk disisieun rel? Rek bunuh diri? Nah, si anu atuh rek bunuh diri teh? Entong atuh Kang, si karunya atuh ka anak pamajikan. Saan rek bunuh diri? Lain. Ngan abdi mah nuju ngabayangkeun ieu teh. Kumahanya lamun kereta api majuna jiga higal jengkal.
si bapak nggak bohong, cenah kieu buta teh sok ngadahar jelema. Nah, bet nyebatkeun bohong. Gening bahasa aya wayang main di balai desa, ku Udin dicocok tas sakadang buta teh. Teu naon da ngandalangna we nu molototan ka Udin. Saatnya Canggih Guard. Dok, ibu kerusuh ya 30 menit deui kedah tos aya di Bandara Husein. Bisa teh nyabut waos 2 sekaligus dina waktu 5 menit, Dok. Wios tadi wios oge, da pasti kiat. Mangga. Cobi, waos di mana nu karos teh? Iya, waos pun lanjut. Ari cacing pita jiga naon, Mat? Sapertos pita, Bu. Ari cacing sawah jiga naon, Mat? Sapertos sawah, Bu. Pih, Ari tadi si emang tukang kebom cunihin ke Abdi, tapi seorang mah dibeorang ku papi ya teteh. Nah, kunaon gitu? Pokoknya mah cunihin ta ya teteh, terus campelak kadunungan. Nah, laras teteh dibeorang ku papi. Nah, ada papi mat di rumah sa tutah-titah nanaon kasih Mang teh. Ngan tadi rumah sa ngomong kieu dina telepon teh. Mang, lamun hujan, omat mangangkatkeun erok juragan istri, jeung asupkeun manukna. Sakitu. Nah, anak-anak, pekerjaan yang berakhiran OR atau OR pasti sukses. Contohnya apa, Bu? Ya, misalnya doktor, profesor, promotor, dan lain-lain. Berarti yang ujungnya OR itu orang sukses. Betul, Bu. Ayah saya juga sukses jadi kontraktor. Ayah saya juga sukses, Bu, jadi pengusaha motor. Kalau ayah saya, kenapa tidak sukses ya Bu? Malah celaka. Apa pekerjaan ayah kamu? Mencuri kolor. Kernaon jang eta drum diguling-guling? Supaya si Udi bungahan, Pak. Memang si Udin di mana gitu? Tadi lebet dia drum. Pak, upami Abdi ngelakukan sesuatu kejahatan, dihukum tuh, Pak? Ya dihukum atuh Neng. Upami Abdi tengah lakukan sesuatu, dihukum tuh, Pak? Nyamual atuh Neng. Lamun can ngalakukeun sesuatu nyamual dihukum. Naon ari kitu mah? Abdi teu acan ngadamel PR. Pak Ustad, nuju sasi saung kieu bade angkat ka mana, Tat? Jang, biasa we dengaran lagi Ustad. Bade itikaf. Naon Pak Ustad? Itikaf Jang, rek ngilu. Hayu. Moal Ustad engke we bulan Agustus ngiluan domba kap. Daniel, Naon bedana dompet jeung loket? Ari dompet mahnya paranggideun duit. Ari loket? Ari loket mah paranti nyimpen artos. Terima kasih Pak buat wawancaranya. Iya. Semoga saja selanjutnya kita bisa bertukar informasi kembali Pak. Iya, sama-sama Mas, sama-sama. Maaf kalau boleh saya tahu Pak, Bapak punya email Pak? Email ya? Betul Pak. Dulu sih ada, tapi sayangnya sudah saya jual tuh. Ya, mana lamarannya? Ini Pak, CV-nya? ini CV-nya Pak. Oh iya. Sebentar, saya baca dulu ya. Terus foto kamu mana? Ada? Oh ada Pak, tapi ini foto adik saya Pak. Gimana kamu teh? Kan yang mau bekerja teh kamu bukan diri kamu. Gak apa-apa Pak, saya kan kembar Pak. Saatnya Canggih Guard. Kang,
Sudah tukang, biarin aja, ada sudah takdirnya gajah itu mah mati. Jangan ditangisi terus tukang. Iya pak, padahal gaji itu teh saya sudah urus dari kecil. Tapi kenapa ya sekarang teh dia teh mati ya pak? Duh. Ya udah atuh, tong ditangisin wae, jangan disesali lah. Saya mah bukan menangisi si gajah itu bapak. Jadi apa atuh ditangisi teh? Iya, saya teh bingung. Kumaha cara ngagali kuburan gajahna badag-badag teuing. Kamu tahu nggak kenapa teman kamu itu sampai mati gantung diri? Tahu Pak Polisi? Iya, kenapa? Gini, Pak Polisi, bajunya teh basah karena ikut kecemplung waktu ia berusaha bunuh diri ke sungai. Jadi basah bajunya. Ya, tapi kamu tahu kenapa teman kamu bunuh diri? Tahu Pak. Nah, ketika bajunya sedang basah, lalu saya bantu untuk selamatkan dari sungai. Lalu saya gantung supaya bajunya cepat kering. Kamu buka dulu nggak bajunya waktu itu dijemur? Enggak Pak, aku gantung sama orangnya. Ku pelem-pelem nang ngagere ceuli aya Dian Sastro ngaliwat dewek mah cuek we. Sarua dewek oge. Padahal malam kemis peuting kamari dewek teh keur sosonoan jeung dikun deweknya. Keur hot-hotna tah karampa aya bulu hayam. Terus dikorek-korekeun kana ceuli dewek teh. Aduh, bakating ku pelem teu karasa eta ngagere ceuli nepi ka subuh. Ari maneh kumaha Dun Ku pelem-pelem nang ngagere ceuli, 2 poe 2 peuting anteng we ngagere ceuli. Teu karasa bulu hayam asup tina ceuli kaen capalat kanu katuhu euy. Mbak, beli dawetnya mbak? Sampun telas mas? Iya, memang harus pakai gelas atau mbak. Mboten wonten mas. Betul, memang saya suka pakai santan mbak. Dasar sinting Loh, kok teman nama saya ginting sih mbak? Dasar wong edan. Wah mbak betul lagi saya memang dari Medan mbak. Dasar wong ora duwe otak. Mbak, bener, saya orang Batak. Dasar budak. Ya itu mbak, selain cendol saya memang suka gudeg. Nah, didinya tinggal lampu geus beureum heuh. Sangeunahna we ngajalankeun motor teh. Ningali pisan Pak, ngan hanjakal. Hanjakal kunaon atuh? Muhun Pak hanjakal abdi teh ningali aya bapa di dieu. Den, Lan, cik panganterkeun hayam ka alamat ieu ya. Ulah salahnya. siap bos. Kang Deden, itu hayam nak kalabur. Mana? Kan bayar ada mau kemana-mana. Pan alamatnya kayak bisa kalau orang kene. Nah, koreng teh beut hidungnya, Pak. Apaanan urang teh urang Afrika. Oh, Pak. Kunaon ari panon poe teh beut hijinya, Pak? Ye, Sujang. Panon poe hiji wae kulit urang teh geus hideung, komo wae 8. Asa teu adilnya din hukum teh. Nah, teu adil kumaha gitu hiji. Heueuh, ari nu maling duit 1 juta dihukum teh 1 tahun. Ari nu maling kaca spion sabelah model si Juhro dihukumna 5 tahun din. Nya pantes atuh teh si Juhro mah dihukumna 5 tahun. Da kaca spion oge motoran. Ini sekaingetan pan orang teh salila bobogohan teh nepikeun ka sagekotna asa can ngasa anu ngarasaan Sri Lamot biweteni Nya Aki, kumaha mun urang nyalingker heula kana poe. Ayo atuh nini yo. Ulah tuh cium dewek ya. Ini kumaha rasana Dan men. Tapi kayak anak nih rasaan teh aya nu melagdi nanti kalau uing Muguhun ini ge kerewas ya teh. Untuk palsu ini loncat ke mananya? Saatnya Canggih God.
Kang, ada ikan lohan? Ada. Berapa kalau yang ini Kang harganya Kang? Ini mah harganya 3 juta Kang. Mahal gening. Nah bisa gitu Kang. Lauk ini mah Kang, lamun disimpen na akuarium teh di udag-udag kuno lainna. Nah bisa gitu Kang. Sabab dina lohan ieu mah aya tulisan wani udag. Iklan jual rumah di Ical Cepat. Hiji bumi tipe 3 genep, harga namun 10 juta rupiah. Lokasi caket Jalan Setiabudi, pantau sareng janderana aya di Majalaya, gentengna aya di Medan, tembok sareng teholna aya di Madiun, kuncina tinggal nyerat di Samarinda, kamar mandi sareng ruang tamu aya di ujung Berung, sertifikat di Surakarta, sertifikat hak milik tanpa perantara. Siapa cepat dia dapat. Dan untuk catatan, tidak menerima SMS, telepon maupun miss call. Kasaha wae nu gaduh minat meser eta bumi, sumpingan wae SIM kuring di Maroke Irian Jaya. Dun, tempo ye urang beli ieu ye. Halus kan? Gantungan kunci. Cala, yang naon bro, itu bro? Jangan anak saya. Lamun anak saya nanya, dijawab ku saya. Papa baru pulang sekolah di ITB. Lamun anak dinya nanya, "Pak, hari ITB teh naon?" Institut Teknologi Bandung. Nah, ayeuna kieu amun anak didinya nanya kalau institut itu apa, naon sok? Institut, institut. Ricek maneh naon? Aduh, pira ku poho pan aya laguna. Kumaha? Institut daun sampe, sanu hitut eta nu ngambek. Sidang dimulai. Ayeuna kuring rek nanya, saha ngaran teh? Aduh, Pak, isin. Teu kudu era-era atuh. Pok we sebutkeun, saha ngaran teh? Sumuhun, Pak, nami abdi teh isin, Pak. Nah ditanya ngaran teh make jeung era, pok sebutkeun, saha ngaran teh? Aduh, Pak, wantun sumpah, nami abdi teh isin, Pak. Geus pok deui era, maneh teh rek ngahareukeun dewek ha? Eta ari Bapak Hakim make jeung ambek-ambekan sagala. Pan tadi teh Bapak naros ka abdi, saha ngaran abdi. Ku abdi teh diwaler, isin. Dan memang nami abdi teh isin. Lengkap nama Isin Surisin Sutarma Wijaya Sutisna. Reka mana tuh Mang? Kita tadi hulang-hulang wae. Reka rumah sakit itu. Tapi jalanna poho deui. Bingung-bingung teuing atuh Mang. Cicing gerak Mang tadi tengah jalan, engke oge tepi ke rumah sakit gerak. Nah, bisa gitu Jang. Apaan ke Mang kata berat dulu diantarkan ke rumah sakit. Di, ayeuna jam sabaraha? Aduh, teuing atuh saya teu boga jam. Eta sugan dina TV jam sabaraha? TV na ge ruksak. Aduh, kumaha atuh teh? Cik setel radio sugan aya. Radio na ge aya nu maok. Jadi kumaha atuh jam sabaraha ayeuna? Gampang, tinggal ieu. Woi, gandeng woi. Geus penting ya. Geus jam 1 penting. Teu sopan sia. Tuh kan, jam 1 cek urang oge. Neng, kumaha lamun urang nyewa kamar hotel yuk? Akan tos teu kiat ya, Neng. Mengawai atuh Kang. Kunci atuh Neng pantona. Kieu kok neng dikuncikeun. Kumaha pami jendela oge ditutupnya Nengnya? Oh nya atuh Kang kok neng ditutupannya. Neng, langkung saya mah urang pereman wae yuk lampuna. Mangga atuh Kang. Neng, ayo atuh Neng ayeuna mah kan luhur ranjang Neng. Nya atuh Kang urang dina luhur ranjang, neng mah kumaha akang we. Tapi kumaha pami urang teh dilebet simut wae yuk. Hayu akang kasep. Tuh Neng, tingali sayanya aja makang biasa urang dina tempat poek Neng.
tadi aya nu ngalangkung ka dieu, Pak. Kumaha deg-deganan Cep? Awakna pendek, begang, kira-kira beratna 200 kg, Pak. Kek, ari Cep kumaha? Maknya awakna penek begang beratna 200 kilo. Ari Bapak, apanan jelema gelo, Pak? Aduh, kumahanya gening jurig teh alim ngalih tiap bumi teh. Teras kedah kumaha atuh abi sakeluarga teh. Kieu wayahna we ngelehan. Bapak sakeluarga anu kedah ngalih tiap bumi. Nanaonan atuh kuring ngeunang anjeun. Saatnya Canggih Guide. Euis, kersa teu ka bioskop sareng Akang. Saralangek teuing ka bioskop sareng Akang. Paling oge barang lampu bioskop pareum, pandangan terus bae ngopepang kaos nu palit. Moal atuh Euis, isin atuh. Apan urang teh nu nonton teh tukangeun urang teh nu ningalikeun. Hayu atuh, urang buru-buru ngeus atuh yuk. Ame tiasa kengeng tempat pang tukangna. Din, kadia Din. Aya naon, Mang? Urang tata rucingan ayeuna mah. Sok atuh. Berat mana kapas jeung berit? Nya berat belit atuh. Si Mang mah Udin mah jagoan tah ayeuna ge Udin nanya ka Mang. Ari besi 1 kilo jeung kapas 1 kilo, lamun ninggang suku nya di mana, Mang? Nya nyeri besi atuh Din. Salah atuh, Mang. Nyeri naon atuh? Nya nyeri suku atuh, Mang. Daniel, naon Jack? Boga duit teh? Teu boga saperak-perak acan. Karunya uing mah ka maneh Nil? Nah karunya kunaon gitu Jack? Karunya weh, kusabab teu boga duit saperak-perak acan. Jadi we teu bisa mangmeulikeun uing rokok sabatang-batang acan. Mangga Kang, proyek kaset naon? Nining Maida, Darso, Peter Pan, Doel Sumbang, Sheila on Seven, atanapi naon sok? Abdi mah periogi kaset Sheila on Majid, sareng kaset karaokena ceramah Agim, nemawi ayan teh di dieu nya. Barudak? Iya, Bu Guru. Ari nuntut ilmu teh kewajiban saha? Nah kewajiban ibu atau maneh? Maneh. Gelis, pemajikan Akang teh bade nikah deui, kengeng teu? Oh papa sayang, mangga teh teuing pami matak bahagia ka papa mah. Rela mamah mah sok we pah. Mama teu keberatan pisan mah. Kaberatan kumaha ari papa? Mangga we pah. Mung aya 3 syarat. Syaratna naon wae mah? Nu kahiji, papa teh kudu sayang, cinta, ngalindungin, ngabimbing ka mama. Mohon. Nu kadua, papa teh kudu bersikap adil ka istri-istri papa engke. Mohon. Terus ari nu katilu naon mah? Langkahan heula mayat aing. Pak, pangyanakeun cai eut, Pak. Sarjun, sok sia, geus biji kebiasaan teu matu teh. Lain molor sia, jam sakieu can sare ngadon nita bapak sorangan deui. Aduh, Pak pangyanakeun cai hayang je haus. Nah, ari si laing budak teh dikepret sia ku aing, bener-bener nurus tunjung. Pak, naon deui? Nya upami bapak bade ngepet abi ka dieu, punten atuh Pak sakantenan pangyanakeun cai eut nya. Pak, abdi bade naros ya Pak. Sok Jang, sok. Ari hiji lilin nu hurung ditutup gelas, lilin eta parem. Nah, nu kitu teh nunjukkeun naon ta Pak? Teu aya hawa Jang dina gelasna Jang. Salah Pak. Naon atuh Jang? Nah, eta teh ngabuktikeun yen urang teh kirang padamalan Pak. Mang,
Kopi susunya hiji mang. Biasa kedap jang. Make es jang. Nya make atuh. Amun teu make mah jadi kopi UU. Kunaon jang pakutnya dicabutan anak? Utang bapak. Utang saha? Eta utang mobil emeh.